Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan kitab Sapina halaman 116. Paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu maca kuring paslan kana pasa surutu sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa. Arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Islamun tegasna kahiji Islam, teu Islam teu sah puasana. Waklun yang kaduana boga akal nu gelo mah teu sah puasana. Wanikoun yang katiluna bersih min nahwi haidin tina saumpamana haid anu haid teu sah puasana. Wal ilmu jeung kaopatna nyaho bi kaunil waqti kana kaayaanana waktu qabilan bari narima li saumi kana puasa. Paslun ari teh puasa surutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa. Syarat wajib puasa khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun nu kahiji Islam wa taklifun jeung kaduana kataklif hartina boga akal jeung geus balig. Wa itaqatun jeung katiluna kuat wa sihatun jeung kaopatna sehat wa iqamatun jeung kalimana cicing di imah. Hartina teu aya dina dalam perjalanan. Wajib puasa. Paslun ari hiji pasal arkanuhu ari pirang-pirang rukuna puasa salah satu neta aya 3. Rukun puasa aya 3. Salah satu asya eta aya 3 pirang-pirang perkara. Niatun tegasna kahiji niat laelan dina waktu peuting. Likuli yaumin pikeun saban-saban waktu pil pardi dina puasa pardu wa tarku mubtiri jeung ninggalkeun perkara anu matak ngabatalkeun kana puasa. Nu kahiji niat dina waktu peuting nawaitu somago dina nadai padu sahri Ramadana teh hadisana ti mati saban padu lillahi taala. Anu kaduana ninggalkeun perkara nu mata ngabatalkeun kana puasa zakiron bariana nutur muhtaron barianan milih goiro jahilin bari henteu bodo madurin anu diuduran ieu bodo. Waso imun jeung jalma anu puasana. Pasun ari teh hiji pasal wajib jeung wajib maqodoi sarta qodo. Lisomi kana puasa non akiparatu udma kiparat anu gede wajib qodo wajib kiparat. Wataziru jeung ditajir alaman ka jalma afsada anu ngaruksak ye si jalma saumahu kana puasana ye si jalma pi Ramadana dina bulan Ramadan. Yauman dina poean kamilan anu sampurna biji ma intamin ku sabab jima anu sampurna asimin anu dosa. Bihi kusabab ieu jima li saumi karna puasa. Jadi wajib kiparat udema jeung wajib ditajir jeung wajib kodo. Jama nu ngaruksak kana puasa na itu si jama kusabab jima keur beurang-beurang waktu beurang. Teu meunang ai peuting mah meunang jima. Wajibu sareng wajib maqodoi sarta kodo naon alim saku ngekar ya na wajib kodo jeung wajib nahan. Keur mujih mah wajib ngodoan puasa jeung wajib teu meunang kudu ditahan puasana teu meunang dibatalkeun kitu ditahan teh. Disaumi kana puasa pisita ti mawadi adina genep pirang-pirang tempat al awalu anu kahijina pi Ramadana dina puasa bulan Ramadan la fi ghairihi henteu lian puasa bulan Ramadan. Alamun ta'adin ka jalma nu ngahaja-haja bipitrihi kana bukana itu si jalma. Nu kahiji teh di mana-mana aya jelema dina bulan Ramadan puasa terus ngahaja buka. Tah eta wajib kodo, wajib nahan. Geus buka teh teu meunang hayoh barang dahar. Gitu. Kudu nahan. Geus nginum misalkan sakali teu kuat ye nginum, geus nginum. Tapi nginum eta kudu puasa deui kitu lamun teu kuat-kuat teuing mah. Teu meunang barang dahar eta wajib kodo jeung wajib nahan kana puasa. Maksudna nahan teh dilanjutkeun deui puasana kitu. Wasane jeung ari anu kaduana ala tarikin niati ka jalma nu ninggalkeun niat laelan dina waktu peuting pil pardi dina puasa pardu. Urang poho peuting teh teu niat ya. Ingat-ingat urang teh geus beurang, waduh peuting teu niat. Teu meunang dibatalkeun puasana tapi urang wajib dikodoan kitu. Asal isu jeung ari anu katiluna halaman ka jalma tasakhara anu saur ieu si jalma donan barianan nyangka biqa ilaili kana tumetepna peuting. Pabana mangka pertela naon hilapuhu salahna ieu sangkaan. Si jalma teh saur hudang saur teu ningali jam. Sudah we si jalma teh nyaho jam 5 tah.
puasa nama henteu sah, tapi orang teu meunang ngabatalkeun kana puasa, teu meunang barang dahar beurangna. Wajib ditahan, wajib ngeker, tapi kudu dikodoan gitu. Warobiu jeung anu kaopatna alaman ka jama abtoro anu buka ye si jama donan barianan nyangka guru bukana surupna panon poe pabana maka pertela hilabu salahna itu sangkaan. Anu kaopatna di mana-mana jama nyangka wah ieu geus adan ye, geus poek, teu nyorek hujan. Karek jam 5 atau setengah genep kene celebak we nginum atawa dahar. Tah batal puasana tapi urang teu meunang, urang wajib ngodoan, tapi urang teu meunang barang dahar deui kitu. Misalkan karek jam 3 hudang sare leuwih wah geus poek ye. Dahar we. Tah geus dahar teh urang teh ningali jam jam 3 ning. Urang teu meunang barang dahar hayo ka dituna wajib nahan sarua, tapi wajib kodo deh. Wa khamisun kalimana alaman ka jama bana anu pertela lahu isi jama yeum masalah sina Sya'ban dina tanggal 30 bulan Sya'ban. Ana usahanya nyana itu poete ternyata min Ramadana masih bulan Ramadan. Jadi anu kalimana wah ieu geus lebaran barang dahar we teu puasa. Ai pasti itu terjadi masih kene puasa ina teh. Jadi lebaran besok lebarana gitu nyangka-nyangka teh geus sampurna bulan Ramadan teh nya acan. Eta wajib puasa paratkeun nepi ka subuh nepi ka magrib teu meunang barang dahar tapi wajib ngodoan. Wasa disu jeung ari anu kagenepna alaman ka jama sabaqu anu tumibahu ka isi jama naon mubalagoti ngabanget-bangetkeunana min madmadotin tina kekemu wasim syakin jeung ngisreuk cai kana irung. Misalkan naik sholat ke kemu terus urang teh ngisreuk cai ka atawa ngisreuk cai kana irung ka inum ye kateleg teu kahaja. Eta wajib kodo, wajib nahan kana puasa, lanjutkeun we puasana moalna naon. Cuman wajib dikodoan gitu. Paslon yabdulu saumu wallahu a'lam bissawab.